Bismillahirrahmanirrahim. Hiji babrek nyaritakeun tempat terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu namina Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain mah dibunuh, dipencit, huluna dipake main bola. Mentak urang kudu benci ka jelema nu main bola lain istighosah. Lantaran ieu awal daripada permainan bola sirah cucu Kangjeng Rasul dipake main bola, ditendang-tendang kiri kanan. Awal sejarah sepak bola adalah tidinya. Kuari ge Yahudi jeung Nasrani nu ngembangkeun sepak bola sehingga menjadi kelas internasional, nyana atletik nama keur mencaci maki ka Islam. Keur ngahina ka Kangjeng Nabi melalui cucuna anu dipegatkeun huluna di kitu sepak-sepak. Ya gegeden Yahudi jeung Nasrani mah neuleuh main bola teh seserian, Islam teh Islam keur dihina, ieu teh neuleuh nyana kana sejarahna. Lantaran urang mah kurang pati ningali sejarah, boro-boro sejarah hadis, boro-boro sejarah Al-Qur'an, cacakan sejarah negara urang nu dicicingan ku urang kadang-kadang urang mah teu nyaho. Lamun urang ningali sejarahna main bola, tah sirah Sayyidina Husain baheula, ieu dipotong, ditendang-tendang, mulai tidinya lah dikembangkeun. Lantaran terus sirahna mah ieu teh aya nyieun lah nyana bola. Per hari ngahinakeun ka Sayyidina Husain teh make bola. Kadina dikembangkeun, jadilah Persita. Eta naik kaluhur jadi Persija. Naik deh kaluhur jadi PSSI, naik deh kaluhur naon karah sia nyaho paneta. Nah iyalah Masya Allah. Yes. mulai tikuari Gusti abdi sebenarnya mah kamari mah resep ka main bola korenganan sejarahna kitu dina hadisna titik abdi guret batu kuari cadu abdi kudu main bola jeung deuleu ke main bola. Abdi benci lantaran eta teh penghinaan dari orang-orang kafir Yahudi jeung Nasrani. Cenah aya di Jakarta nu istighosah. Hah, aing ngomong neuleuh ka nu istighosah nu bener bae nu neuleuh. Catet di jero hate. Allah Maha Uninga. Di akhirat urang buat teuing urang salamet ku sebab pepegatan jeung main bola. Ji di mana bae neangan salamet mah. Beusi kieu doang, hanas bagus salat, bagus puasa, aya resep ka main bola penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi teu bisa ka sorga. Ya Allah, ya Rabbi rugi amat jaga sekolot aki-aki. Endahan kieu bae di hareupeun TV. Ore. Jejak kabek aki-aki kos gitu. Oh, teu tahu diri teh si aki-aki geus mau kuburan nonton kene main bola. Masya Allah teu kira-kira. Teu nyahoan sejarah tah melalui ieulah urang jadinya oh kitu horenganana ieu. Lain lalagan wal haq anna qatilahu in mata 'alal Islam. Nu benerna sanyana nu ngabunuh ka Sayyidina Husain lamun nyana memang maut tetepan agama Islam andai kata faminal ma'ruf su'alullah al-'afwa anhu termasuk bagian daripada nu terketahui adalah pertanyaan nana Allah kana ngahampurana aya naon kok dihampura ieu bahasa Kangjeng Nabi tetep moal dihampura bahasana lemes faminal ma'ruf su'alullah al-'afwa anhu dipertanyakan ieu teh ngahampurana Allah terhadap jelema nu ngabunuh ieu bahasa lemes cek urang mah tetep bae bakal ka neraka bae nu ngabunuh na kajen kuku mage dipertanyakeun hampurana berarti teu jelas eta Kangjeng ngomong kos kitu teu jelas neraka berarti kitu kene ku ari kanu permainan main bola nu asalna kos kitu pasti teu jelas deui lamun nu ngabunuhna bae ka neraka nu neuleuh main bola ge pasti ka sisi-sisina bae mah lah cenah sisina ieu atuh karasakeun ku sia sisina emang kumaha gitu Abi Thalib ngan seueur sakengkeongan sia kitu tah tapi lamun di nerakana sakengkeongan lantaran nyana cinta jasa ka Kangjeng Nabi jeung ngurus tapi ketika poe Senen mah pan diangkat ngahormat ka Kangjeng Nabi karena kelahiran Kangjeng Nabi poe Senen mah teh poe Senen eta teh diangkat diamankeun mata cekna aing mah hayang poe ke Senen kabeh cekna
Tapi lamun di luar pesta kan diasupkeun deui ka dinya tah nu mantak ngahormat ka Kangjeng Nabi. Masyaallah urang teh aya ku cau emas leutik lah hiji bejang muludan. Muludan engke urang tiis tadi luhur teh. Ieu naon ditiis cau leutik amat bongan sia merena leutik. Ji eta bae eta dalilna kajen urang mah ulah ngomong jeung Muhammadiyah heulanan. Muhammadiyah memang kos kitu ieu, Muhammadiyah Persis PKS mah kos kitu losem urang bae imam urang. Cek nya lamba dasarna bae cenah ahli sunnah mah resep ka berkat. Heuh geus kitukeun bae. Heuh keun mah mah resep ka berkat moal kebal deui sia aing kudu gelut jeung sia. Kitu bae mah geus kebal aing dididik ku kolot aing ieu pencat can digunakeun kitu bae geus. Mun kira-kiranya na maju atuh urang lompat. Jadi digo saya tik emang aing dididik pencak, bapak kolot aing jago pencak, bapak aing jago pencak, aing dididik ku bapak kolot jeung ku abah aing. Meureun ti dituna jang ngahajar sia meureunana. Ujian mun teu lompat jangan. Lain jeung ka urang ka bapak kolot. Tuh, kok gitu. Sekali-sekali go sabek. Enteknya na, resep ka berkat teh mah. Ya, ngabur sia. Ngabur. Didoakeun moal bener sia koy. Ya ulah kitu atuh, Islam mah sia. Ahli sunnah heula. Sieun nya ge sarua bae. Tah, ieu Abu Thalib sakengkeongan doang set, tapi cakna ngagolak da datang ka dieu. Ngagolak da datang ka dieu teh nyaho di mana teh nyaho di mana. Eta sakengkeongan. Komo nu main bola masa bujang. Ah, geus kumaha meureun teh mah tuh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Masyaallah. Wallahu alam, zakarul hafiz wallahu a'lam.